anu rata dibikeun ku Allah salam jamah nyaeta bunga jeung susah. Bunga jeung susah marata tu kasadayana dipasikeun eta teh. Jami nu bunga anu beunghar bere bunga bere susah. Jami anu miskin bere bunga jeung susah jeung teu hese eta anu miskin bungahna teh. Ku cekap seuri pasti alhamdulillah. Ku bisa udur ge alhamdulillah. Ku bisa nonton TV ge geus alhamdulillah. Anu miskin mah bunga mah teh hese. Batur mah nu beunghar bunga teh ku kapangandaran. Kakara bunga. Panura mah alhamdulillah keluar ningali Citarum oge alhamdulillah. Karek ningali ka eta teh naon? Ka Aljabar weh nih atohna asa ka Taman Mini. Atau ibu-ibu beri di dia Cikawung naik odong-odong ngahajak hiburan murah ka Aljabar. Nu miskin mah bunga teh kitu. Tuang anu beunghar mah meni berat. Mun teh mau ibu punten. Jalmi teh, ayo urang ini ka Pangandaran. Nu miskin pembantuna dibawa kabehanana. Sok dahar. Taruang sadayana nikmat. Nu miskin mah tuang teh. Ari pangarsa tuang sareng naon? Tadi masa segala ulah. Jeung bubur we dahar teh. Itu bener. Ari pembantu namanya raos. Jeung daging, jeung gule, gitu ya. Aya nu gaduh nama. Sok we sedalahar tuh. Abdi mah sagala ulah. Daging teu meunang. Sangu teu meunang. Naon? Jeung ieu we jeung huwi we. Mamawa huwi we di mana teh ukur. Da teu meunang. Jang naon kitu beunghar kitu. Jadi nu beunghar teh ibu beunghar hate nu mawi di dieu nu rata dipasikeun bungah jeung susah. Sada dipasihan ka bungahan jeung kasusahan. Ngan lamun teh mah ayeuna urang keur susah, keur bebasan kasusahan punten sing atoh bakal meunang ka bungahan. Mun beunghar, mun bungah cing sabah, cing syukur. Nah, ngarah ditambahan deui ka bungahanana. Nah, da urang mah pasti mun teh mah urang dipasihan ka pujian ti Gusti Allah urang kedah sabar. Ningkatkeun kana darajat mulia urang di Gusti Allah. Nah, nalika keur susah urang teh ayeuna keur susah ayeuna urang teh nya. Bu, cing atoh eta teh. Naon cing atoh? Eta teh lir ibarat jami pilihan. Saur Kangjeng Rasul di antawis hadis nyebatkeun mun teh mah hiji jami teu dicoba salami 40 dinten ku Gusti Allah, maka eta jami lain disebutna jami hade. Salami 40 dinten nya teh jalmi teh pernah we di waktu mah nahan sales mah, nahan nyeri bujur, nahan nyeri cangkeng, nahan diudag-udag ku rentenir. Baru bae teh hirup urang di alam dunya teh aya ka nyeri, alhamdulillah syukuran. Ngan ulah ngarasula cing sabar. Ning Gusti abdi mah masih keneh dipercantan ku salira, boga rasa naon ka nyeri.